Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala ngadawuh sa'allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala. Syatamani geus nyarekan ka kami sa ibnu Adama ibu anak Adam. Wa ma yang bagi jeung teu pantes lahu ka itu anak Adam naon ayas tumani kana yen nyarekan itu anak Adam ka kami. Wa kadzabani sareng ngabohongkeun ka kami saha ibnu Adama anak Adam. Wa mayam bagi sareng teu pantes lahu ka itu anak Adam naon ayu kadzibani yen ngabohongkeun itu anak Adam ka kami. Amma satmuhu anapun ari nyarekanana itu anak Adam. Ka anak Adam iya ka kami qauluhu eta ucapan itu anak Adam. Innali sanyana eta tetep ka kami. Waladan aya budak wa ana sareng ari kami Allahul ahadu eta Allah anu sahiji as-somadu anu diseja lam alid anu henteu putraan atawa nyateu putraan kami walam ulad sareng henteu diputrakeun kami walam yakun sareng henteu bukti li ka kami kufuan aya bangsa ahad kufuan aya bangsana saha ahadun hiji oge. Wa amat takdzibuhu sareng anapun ari ngabohongkeun anak Adam iya ya ka kami faqauluhu mangka eta ucapanana ieu anak Adam laisa henteu aya yu'iduni eta ngabalikeun Allah ka kami kama cara yen kama saperti perkara badaani anu ngawitan Allah ka kami atawa ka kuring walaisa sareng henteu aya naon awalul khalqi mimiti makhluk bi ahwana eta leuwih gampang alaya ka kami min i'adatihi tinimang ngabalikeunana itu khalqu. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Nasa'i Imam Nasa'i an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Qala ngadawuh sallallahu taala Gusti Allah taala a'dadtu nyawiskeun kami li ibadi ka pirang-pirang hamba kami as-solihina anu soleh kabeh ma kana perkara la ainun anu teu acan aya soca roat eta ningali ieu ain wala udunun sareng teu acan aya cepil samiat anu ngoping ieu udun wala khotoro sareng teu acan aya keretegan ala qalbin basyarin dina hate jalma rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ibnu Majah an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Qala ngadawuh sallallahu taala Gusti Allah taala iza hamma di mana-mana naja saha abdi hamba kami bihasanin kana hiji kaalusan walam ya'malha jeung teu migawe ieu abdi kana itu hasanah katabtuha mangka nuliskeun kami kana itu hasanah lahu pikeun si abdu hasanatan kana hiji kaalusan pa in amilaha mangka lamun migawe itu si abdu kana hasanah katabtuha mangka nuliskeun kami kana itu hasanah lahu ka itu si abdu asyra hasanatin kana 10 pira-pira kaalusan ila sab'in nepikeun ka 700 ila sab'i di mi'ati di afin nepikeun ka 700 tikelan wa idza hamma sareng di mana-mana naja itu si abdu bisayiatin kana hiji kagorengan walam ya'malha jeung teu migawe ieu si abdu kana sayiah lam aktubha maka teu nuliskeun kami kana itu sayiah alaihi ka itu si abdu pain amilaha mangka lamun migawe itu si abdu kana sayiah katabtuha mangka nuliskeun kami kana itu sayiah sayiatan kana hiji kagorengan wahidatan anu sahiji. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Syaikhaini Bukhari Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Qala ngadawuh sallallahu taala Gusti Allah taala maman sareng teu aya hiji jalma azlamu anu leuwih dolim mimman tinimang jalma zahaba anu nyoba-nyoba ieu si eman yakhluqu kana nyieun ieu man khalqan ka hiji makhluk ka khalqi cara makhluk kami payakhluqu tu maka pek nyieun jalma-jalma habbatan kana hiji siki aw yakhluqu atawa pek nyieun ieu jalma-jalma zaratan kana hiji jagong aw yakhluqu atawa pek nyieun ieu jalma-jalma syairatan kana hiji siki syair. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Qala ngadawuh sallallahu taala Gusti Allah taala ya ibadi hai hamba kami ini sayaktosna kami haram tu eta ngaharamkeun kami azulma kana ngadolim ala nafsi kadat kami
wa ja'altuhu sareng ngajadikeun kami kana itu zalim muharraman kana haramkeun bainakum di antara aranjeun pala tadzalamu mangka ulah silih dolim aranjeun kabeh yang ibadi hei pirang-pirang hamba kami kulukum ari sakabehna aranjeun dolun eta sasar ilaman angin jalma hadaituhu anu maparin hidayah kami ka itu emang pastah duni mangka kudu mentah hidayah anjeun ka kami ahdiku maka mere hidayah kami ka aranjeun ya ibadi hei hamba kami kullukum ari sakabeh aranjeun ya ayyuhun eta anu lapar ilaman angin jalma at'amtuhu anu maparin kadaharan kami ka itu eman pastat imuni mangka kudu mentah kadaharan aranjeun ka kami ut'imkum maka mere kadaharan kami ka aranjeun ya ibadi hei hamba kami kulukum ari sakabeh aranjeun arin eta anu tataranyang ilaman kecuali jalma kasautuhu anu makean kami ka itu eman pastak suni maka kudu menta pakaian aranjeun ka kami aksukum maka mere pakaian kami ka aranjeun ya ibadi hei hamba kami innakum sayaktosna aranjeun tuhtiuna eta kasalahan aranjeun kabeh billaili dina waktu peuting wan hari sareng dina waktu berang wana sareng ari kami agfiru eta ngahampura kami azunuba kana pirang-pirang dosa jami'an tegasna sakabehna fastagfiruni maka kudu minta hampura aranjeun ka kami agfir maka ngahampura kami lakum ka aranjeun ya ibadi hamba kami innakum sayaktasna aranjeun lam tablugu eta moal nepi aranjeun kabeh duri kana ngamadaratkeun ka kami patadurruni mangka pek ngamadaratkeun aranjeun ka kami walan tablugu sareng moal nepi aranjeun naf'i kana ngamangfaatkeun ka kami patang fauni mangka pek ngamangfaatkeun aranjeun ka kami ya ibadi hei hamba kami law anna awalakum lamun saenyana mimitina aranjeun wa akhirakum sareng akhir aranjeun wa insakum jeung jelema ti aranjeun wa jinnakum jeung jin ti aranjeun kanu eta aya kabeh ala atqa qalbin rajulin wahidin eta natepan kana pang takwa na hate hiji lalaki mazada moal nambahan namun dalika itu katakwaan fil mulki dina kerajaan kami syai'an kana hiji perkara ya ibadi hei hamba kami law anna walakum asalamun saenyana mimiti ti aranjeun wa akhirakum sareng akhir aranjeun wa insakum jeung jalma ti aranjeun wa jinnakum jeung jin ti aranjeun kanu eta aya kabeh ala abjari qalbin rajulin wahidin eta natepan kana panglacutna hate lalaki anu sahiji mingkum ti aranjeun mana koso moal ngurangan non dalika itu kalacutan min mulki tina kerajaan kami syai'an kana hiji perkara ya ibadi hei hamba kami law anna awalakum lamun saenyana pangheulana ti aranjeun wa akhirakum sareng akhir ti aranjeun wa insakum jeung jalma ti aranjeun wa jinnakum jeung jin ti aranjeun qamu eta cicing kabeh fi su'idin wahidin dina tempat anu sahiji pasaaluni tuluy menta kabeh ka kami apa itu tuluy mere kami kula insanin kasakur-sakur jalma masalah tahu kana pamentana itu kulu insan mana koso moal ngurangan non dalika itu masalah mimma tina perkara indi anu tetep di kami illa kama angin cara yen perkara yan kusu anu ngurangan non al mihyatu jarum ida udkhila di mana-mana diasupkeun itu mihyat al bahra kana lautan ya ibadi hei pirang-pirang hamba kami innama hiya pastina itu a'malukum eta pirang-pirang amal aranjeun siha ngitung kami kana amal lakum pikeun aranjeun tsumma uwaffikum tuluy nyumponan kami ka aranjeun iyaha kana itu amal paman mangkari saha jalma wajada eta manggihat ieu eman khairan kana leuwih alus pal yahmad maka kudu muji ieu eman Allah ka Gusti Allah paman sareng ari saha jalma wajada eta manggihan ieu eman ghairi dzalika kana liana itu khair palayalumanna maka ulah nyacad nyaan ieu eman illa nafsahu angin kana awakna itu eman rawahu ngariwayatkeun kana hadis saha muslimun imam muslim
Qala parantos ngadawuh sallallahu Gusti Allah azza maha mulia Allah wa jalla sareng maha agung Allah. Anfik kudu nganapakahkeun anjeun ya ibnu Adam hei anak Adam. Unfik maka bakal mere napakoh kami alaika ka aranjeun ka anjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Qala ngadawuh sallallahu taala Gusti Allah taala yu'zi nganyanyeri kami sa ibnu Adam